Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para Sunda di mana wae ayana, tepang dangun deui sareng simkuring mangeunana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jejer cariyos tetepang damit bagean anu ka-20 nya baraya. Anca garapan anu katunda waktos dinten kamari tos dugikeun ka Bah Dinta sareng Aki Keling bade muru ka saung tilas cicingna Gani teh nya. Alhamdulillah bara Sunda simkuring tiasa keneh nyarengan ka bara Sunda di mana wae ayana dina pidangan dongeng Sunda ieu. Mudah-mudahan sing janten panglipur kang kalbu pangaberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Atuh manganuhunkeun kana parantos subscribe, like, sinareng komen kitu nya kana channel Mang ieu. Hatur nuhun. Teras anu salawasna manco satya satuhu kana pidangan dongeng ti Mang ieu manganuhunkeun ucakat pon kitu deui anu tebihna. Di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu mang kalintang nganuhunkeun anu saageng-agengna. Atuh nu teu acan subscribe-na wae mudah-mudahan sing enggal subscribe-nya gabung sareng Mang di dieu sareng sadayana. Bara Sunda anca garapan anu katuna waktos dinten kamari kumang sejadi lajengkeun deui supados teu jangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Nyo syukur hari kitu mah. Tah lamun geus sieun hari kumaha urang teh ki? Ceuk Bah Dinta malik nanya ka Aki Keling. Ari ceuk dewek mah. Urang rareuh heula weh di dieu. Sanunya esuk pageto musuh teh. Baralik deui ka dieu. Jadi teu kudu ese neneanganana Dinta. Tembah Aki Keling. Oh nya kitu hade. Ayo anu mah urang rareuh heula tuh di saung gi. Ceuk Bah Dinta bari ngaleos ka saung urut tempat caricingna Gani jeung pada baturna. Dituturkeun ku Aki Keling jeung anu sejena. Kaayaan harita di eta tempat wanci geus asup ka peuting. Sora cangkrik ngikrik sora gaang reang di sarada. Di sajeroeun rungkun patembalan jeung pada baturna. Hawa disabudeureun geus mimiti ka rasa tiris jeung poek. Angin peuting ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Daunna pating garupa jeung arulang. Sakapeung sok rajeun kadenge sora manuk situncuing jeung koreak anu ngarelakna saluhureun tatangkalan. Geusian kana simpena peuting dina mangsa harita. Anak buahna Bah Dinta nu sawarehna deui mah katanya keur ngaharurungkeun durukan meh teu tiris teuing cenah jeung meh teu loba teuing reungit nu geus mimiti kalaluar ti jero leuweung. Reungit menising hariyang napuk nyarocoan kana ceuri jeung pipi ka jalma-jalma anu keur araya di dinya. Cag urang tuna heula baraya kaayana Bah Dinta jeung pada baladna. Ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan Ki Sarkowi jeung pada baturna. Nu keur ngajugjug ka lemur cemenyan rek nepungan ka Aki Marsani. Teu lila di jalana kira wanci seureuk kolot. Ki Sarkowi jeung anu sejena geus aranyog ka buruan hareup imahna Aki Marsani. Sanggeus araya di buruan imahna, Ki Sarkowi tuluy leumpang nyampeurkeun kana panto imah Aki Marsani anu kaperengan keur nutup harita mah. Sanggeus deukeut kana lawang panto Ki Sarkowi manehna keketrok kana panto. Barejeng pupuntenan dina satukangeun luareun panto. Sampurasun Ki. Ki, ieu abdi Sarkowi. Ceuk Ki Sarkowi anu keur nangtung dina satukangeun panto. Kocapkeun ayeuna jalma anu keur araya di jero imah.
nyatan Aki Marsani jeung Mbah Soma kaparangan can sarare harita teh malah maker ngawarangkong di rohangan imah sabab wanci teh dacan peting-peting teuing barang aya sora jalma nu keur pupuntenan di saluareun imah teu lila pok Mbah Soma kadangu nyarita ka Aki Marsani. Sigana mah aya seh mah di luar teh Ki nu bade ka dieu keun panginten. Keun urang tinggal heula tuh ku abdi. Saur Mbah Soma bari mencrong ka Aki Marsani. Nya sigana mah Ki Soma. Keun we ku Aki urang tembona. Temal Aki Marsani bari tuluy cengkat tina diukna. Geus kitu Aki Marsani nyampeurkeun kana panto. Teu lila bray panto dibuka ku manehna. Rampis ceuk Aki Marsani nembalan ti jero ka jalma anu keur aya di luareun imah manehna. Har geuningan aya Jang Sarkowi jeung saha ka dieu? Tanya Aki Marsani ka Ki Sarkowi anu keur ngajanteng dina satukangeun panto. Sareng anu sanes ka dia teh Ki. Punten we ya tos ngaganggu kana waktosna Aki panginten. Tembal Ki Sarkowi. Dina naonna Aki mah teu ngarasa kaganggu ieu. Yap gadari heula tuh ka jero. Temal Aki Marsani bari mukakeun panto imahna. Geus kitu Aki Marsani ngaleos deui ka jero. Gek sila dina palupu dituturkeun ku Ki Sarkowi jeung anu sejena anu marilu asup ka jero imah. Teu wudu ayeuna mah di jero teh pinuh ku jalma. Teu sirikna pasasedap diuk oge. Mbah Soma anu harita keur calik disagigireun Aki Marsani barang nampo Mang Alwi anu asup ka jero barjeng manggul jalma. Mbah Soma meuni curinghak. Geuningan Mang Alwi jeung barudak. Panya teh saha nu kadarieu teh? Ari eta saha nu keur dipapanggul ku Mang Alwi? Taros Mbah Soma. Mang Alwi anu harita keur manggul awakna Gani manehna can wakane malan. Gek Mang Alwi ngecageun heula Gani tuluy digolerkeun dina palupu. Sangeus Mbah Soma sidik ka jalma nu keur digolerkeun ku Mang Alwi dina palupu. Kebeg teh Mbah Soma meuni ngarenyag. Sabab teh tela ayeuna mah geus sidik yen jalma nu keur ngagoler di hareupeun manehna teh Gani nu jadi anakna. Utan teh ieu teh anak kuring Mang Alwi. Taros Mbah Soma nanya ka Mang Alwi nu keur diuk di hareupeun manehna. Da hirup kene atawa kumaha? Jeung kunaon pangna kieu teh? Saur Mbah Soma nanya deui ka Mang Alwi bari mencrong ka Gani anu keur ngagoler nangkarak dina palupu. Mohon Mbah. Ieu teh putra Abah. Nangingkeun we heula ulah waka gempeur abahna. Susuganan atuh jang Gani teh sing tiasa keneh katulungan Mbah. Temal Mang Alwi bari mencrong kana rarayna Mbah Soma anu katinggal bangunna langsa. Kutan teh anak kuring. Duduh teuing jalu. Nepi ka kieu na nasib hidup teh ayeuna. Saur Mbah Soma bari ngeyemeng cai socana. Nenyo nu jadi anak dina kayaan kitu. Heula keun we engke deui ngawangkong mah. Ayeuna mangguran gerang ngarainum heula tah jaina. Sabab datang tuna oge hanang meureun aranjeun teh. Ceuk Aki Marsani nalawaran heula cai ka Ki Sarkowi jeung anu sejena. Anu tita tadi keneh oge geus ngajagrag di dinya cai teh. Kabeh teu tatalangke deui barang ditawaran cai ku Aki Marsani. Keur manggeus hanaang tita tadina keneh. Kari-kari ayeuna aya anu nyuguhan cai.
Ki Sarkowi jeung anu sejena nyarecikeun heula cai kana cangkir bato kalapa. Geus kitu tuluy ngaregot heula cai mending ngaleklek kituna teh. Anggeus rengse ngarinum pok Aki Marsani kadenge deui nyarita ka Ki Sarkowi. Lain kumaha dongeng ieu teh Ki Sarkowi. Sabab can kaharti ari ku Aki mah. Saha ari nu daratang jeung Ki Sarkowi ayeuna ka dieu teh? Jeung saha anu geus anu keur ngagoler ayeuna di dieu di hareupeun Aki? Ceuk Aki Marsani nanya ka Ki Sarkowi. Ieu Ki ari nu salasna mah. Abdi ayeuna ka dieu teh kairing ku warga ti lemur Cikanjung. Nyatana warga anu masih salemur keneh ye sareng Ki Lanceuk Kang Soma. Atuh ieu ayeuna anu nuju ngagoler paeneun Aki taya sanes. Ieu teh putrana Mbah Soma. Tah kitu panganten Ki. Temal Ki Sarkowi bari mencong ka Aki Marsani. Udan teh kitu nya. Nah kumaha carita napang bisa kieu teh. Jeung nah di mana Ki Sarkowi bisa panggih jeung ieu urang lembur Cikanjung? Tanya Aki Marsani ka Ki Sarkowi. Ieu ari dongengna mah Ki. Temal Ki Sarkowi. Geus kitu ku Ki Sarkowi dicaritakeun kabeh ka Aki Marsani. Di mimiti manehna panggih di saung jeung Mang Awi. Pon kitu deui jeung pada baturna. Tug nepikeun ka kajadianana patelak jeung Mbah Dinta. Jeung pada baladna kabeh dicaritakeun ku Ki Sarkowi ka Aki Marsani. Malah mah dibejakeun oge ku manehna. Yen gani teh kungsi tarung jeung Ki Dirga. Pon kitu deui Ki Doblang. Ngan teu nyaho cenah hari kumaha-kumahana mah kajadianana. Malah didongengkeun ku Ki Sarkowi oge ka Aki Marsani. Yen si Suhe teh masih keneh aya di ditu. Keur nying hareupan Mbah Dinta jeung pada baturna. Sanggeus rengse nyaritakeun sakabeh lalakonna ka Aki Marsani. Pok Ki Sarkowi kadenge mungkas caritaanana. Tah kitu Ki cariosna mah. Ceuk Ki Sarkowi. Dan teh kitu nya. Deudeuh teuing atuh ari kitu mah. Jadi ieu budak teh anakna anjeun ari kitu mah Ki Soma. Tanya Ki Marsani bari ngareret ka Mbah Soma anu keur diuk di sagigireunana. Pun Ki. Ieu teh punahna. Anu salami ieu nu dipipilarian ku abdi sareng anu sanesna. Temal Mbah Soma. Itunya. Ceuk Aki Marsani. Tah ku kituna sim kuring dongkap ka dieu teh sareng anu sanesna. Taya sanes saja menut pitulung we ka Aki. Mamanawian ieu janggani teh masih tiasa keneh katulungan sareng aya milikna keneh kanggo urang sadayana Ki. Ceuk Ki Sarkowi. Nya urang ngadua wing kanu kawasa. Sisuganan ieu budak teh sing aya keneh milikna. Keur hirup di alam dunya. Dari urang mah kapanan ngan saukur jalma. Diwajibkeun teh ngan saukur ikhtiar jeung ngadua. Sabab dari nu nyageurkeun jeung teu mah lain urang kapanan. Tapi nu maha kawasa. Tah atuh kitu naon ku kituna. Nya urang ngadua we bebarengan menta ka nu maha kawasa Ki Sarkowi. Temal Aki Marsani. Mohon Ki laras pisan eta teh. Mangga sim kuring mah becantenkeun we ka Ki sadayana. Kedah kumaha-kumahanana mah. Temal Ki Sarkowi. Ngakaina mah kieu hambura kitu rek nita kieu. Cipang naheurkeun heula cai panas saeutik mah di pawon. Tah engke lamun geus aya sok pangbersihankeun heula awakna. Jeung getih anu area dina beungeutna nya. Ceuk Aki Marsani bari mencong kanu keur area di dinya. Jung si Ubed kata nyonangtung bari pok manehna nyarita ka Aki Marsani. Bios ku abdi we Ki. Nah caina mah.
Cek si Ubed. Ujug kujang tah dari wadah keur sakalian haeur cai nama geus aya di dinya sok ditagenkeun ku aki dina luhureun hawu kari mirunceunna we unggul saur Aki Marsani. Mohon maaf Ki, mung punten ya bilih abdi colokog. Tema si Ubed barjeng dorongkoan kituna teh tananing ajrih ka Aki Marsani. Cenah naon? Juk we ka pawon. Geus kitu si Ubed tuluy ngaleos ka pawon rek ngadonah heula cai keur gani. Kocapkeun ayeuna anu keur araya di rohangan imah nyatana Aki Marsani jeung anu sejena. Teu lila kadenge deui sora Ki Sarkowi anu nyarita ka Aki Marsani. Sanes kuring teh rada hariwang ieu teh Ki ka Jang Suhe anu keur masih keneh mayunan musuh. Nah kinten-kintena moal kunanaon kitu Ki Jang Suhena. Tanya Ki Sarkowi ka Aki Marsani. Manehna ngarasa hariwang ninggalkeun si Suhe anu ngan sakur sorangan barejeng keur nyinghareupan nu jadi musuhna. Yang mudah-mudahan masih ulah aya nanaon we geus si Suhena. Keun we sina diajar meh aya pangalaman dina hirupna. Temal Aki Marsani. Kitu nya Ki. Nya mudah-mudahan mah sing teu kunanaon Jang Suhena. Sabab asa dosa kuring teh ninggalkeun Jang Suhe di ditu Ki. Keun we ulah dipikiran teuing si Suhe mah. Mata kitu ge meureun geus kudu ngalakon heula hirupna. Ceuk Aki Marsani. Bangun nu tenang we manehna mah. Teu lila kurutak si Ubed geus datang deui ti pawon. Bari mawa wadah nu dieusi ku cai. Nyata ku cai panas. Gek manehna diuk kigireun gani. Geus kitu pok kadenge nyarita ka Aki Marsani. Ya tos aya teh Ki. Ceuk si Ubed bari mencelong ka Aki Marsani. Dangke lamun geus rada haneut-haneut kuku heueuh eusan, geus rada tiis meusan. Bang nyekakeun awakna nya, dadana, tonggongna, beheungna, engke lap ku lap garing. Meh bersih heula awakna. Keun isuk ngamimidian di umbaranna mah. Ceuk Aki Marsani. Mohon maaf Ki, tema si Ubed. Barjeng ngeumpkeun lamak bersih kana cai panas anu meunang naheur manehna. Kaayaan harita di saluareun imah baraya. Wanci geus asup ka tengah peuting. Sora jangkrik ngikrik sora gaang reang di sarada. Kapeung sok rajeun aya sora toke anu keur nyarumput dina saluhureun dahan. Angin peuting sing saleor dina saluhureun tatangkalan. Endageun kana sakabeh daunna. Kaayaan harita istuning geus sepi jempling rehe comrek teh lain ngan saukur bobohongan. Geus eueuh saurang oge anu katenya ngulampreng di eta pilemburan. Cuit-cuit kadenge sora sit uncuing anu ngelak dina saluhureun tangkal kadu. Ditempas ku sora buuk anu pating cakut. Gesian kana simpena peuting. Teu lila. Gorobas tina sajaroeun rungkun kadenge aya sora anu ngagorobas. Gajeleng. Colai hiji maung anu kacida gedena. Anu kaluar ti jero rungkun. Tuluy eta maung teh leumpang nyampeurkeun kana sanapeun tangkal kadu. Anu aya di hareupeun buruan imahna Aki Marsani. Kaparengan dina sanapeun tangkal kadu oge dipinuhan ku rungkun. Abang saning eurih manjah saliara. Anu narutupan ka eta tempat. Bus maung asup kana rungkun. Gog maung cingogog. Ari kadua panonna mencong ka sajaroeun imahna Aki Marsani. Anu kaparengan panto imahna teh keur molongo. Jadi sidik pisan lamun nenyo kanu keur araya di jero imah teh.
jero katanya ku eta mau di mana Ki Marsani teh keur loba ku jalma nu keur nyemah ka Ki Marsani mau tuluy ngawaskeun ka imahna Ki Marsani bari ngedepong dina sajeron rungkun di sahanapeun tangkal kadu. Kocapkeun isukna Maria kira wanci haneut moyan di buruan imahna Ki Marsani katempo Mang Awi jeung anu sejena keur dariuk dina wangku awi. Wangku awi panjang merejeng maroyankeun tongongna kana panon poe anu nyorot di tebeh wetan. Ayeuna wae meh kaharaneutan meureunan tongongna. Bah Soma Ki Sarkowi pun kitu deui Ki Marsani mah maranehna keur araya di jero bari nungguan gani anu keur can eling-eling nepikeun kadenget harita oge sabab tatu di jero anu lumayan parna. Tadila kadang Bah Soma anu nyarita ka Ki Marsani dantun urang teh kedah kumaha saterasna Ki kang ngalanongan ieu pun anak. Taros Bah Soma ka Ki Marsani ayeuna mah ieu akirek neangan heula keur piubareunana ka leuweung tangke lamun geus aya akirek buru-buru balik deui ka dieu wayahna we tungguan sakedeung mah temal Ki Marsani. Itunya Ki muhun mangga pami kitu mah ios abdi sareng anu sanesna bade ngantosan di dieu saur Bah Soma. Nya kitu wi keur seulanan mah caina kirek ini heula ieu ceuk Ki Marsani bari cangkat tina dieukna. Mangga Ki mugi sing hasil kalian salamet akina. Mohon mugi asing hasil Ki ceuk Ki Sarkowi. Geus kitu Ki Marsani kaluar ti imah malah mah aramit heula kanu keur area di buruan oge. Tuluy Ki Marsani leumpang muru ngaler rek ngajugjug ka hiji leuweung anu aya di sahanapeun Gunung Sunda. Teu kacatur lilanan di jalan kira wanci tengah poe Ki Marsani geus anyog deui ka jero leuweung. Tuluy mana leumpang muru ka hiji tempat anu aya dilebakeun eta leuweung. Sanggeus nepi ka eta tempat breh di dinya kasampak loba tangkal kembang ros beureum jeung bodas anu rarubak daunna jeung salager katanyona teh. Ki Marsani ngaraneg heula bari mencrong kana kembang ros beureum jeung bodas nu keur singkarantung dina dahana. Tuluy ramo leungeun katuhuna Ki Marsani ngaragamang kana kembang ros anu aya di dinya teh. Maksudna marek diala ku manehna barang karek gerek ngarawel pisan kana kembang ros. Kelebog ka eta tempat jolaya angin anu ngakelebog ngendageun kana sakabeh tangkal ros anu area di dinya. Teu lila celeukeut kadenge suara awewe anu seuri menyeleukeut di mata kukurayeun kana bulu punuk. Ya suara anjing anu babaung ditempas ku suara sit uncuing anu ngelak dina salureun tangkal jati. Kayaan di eta tempat anu tadina biasa teh ayeuna mah jadi matak pikasieun. Langit anu tadina caang ngadadak cedeum meni meredong jeung siga nu rek pihujaneun katanyona teh. Celeg hareupeun Ki Marsani jol aya hiji cirim awewe anu keur nangtung ngabedegah bari mencrong ka Ki Marsani. Awakna cangkung gede puuk kimbal ngaringkiwi ari susuna ni rayud kamana-mana. Kuku ramo leungeunna ni rangoas tina piwir ngalay getih beureum ari huntuna ni rangeteng ku sihu. Teu lapuk eta makhluk anu siga kunti teh nyarita ka Ki Marsani. Arek naon anjeun ka dieu?
make jeung kumawane rek nyokot kemang anu sela ieu geus diurus ku kaula. Saha anjeun? Ceuk eta makhluk bari mencrong ka Ki Marsani. Hampura banyak kuring teh eueuh nu ngurusna. Kuring teh rek minta we sababaraha siki wae mah keur ngubaran bangsa gaula. Tak kitu temal Ki Marsani bari mencrong ka eta makhluk. Teu bisa kitu wae. Lamun anjeun hayang nyokot ieu kemang, sabab ieu kemang teh lain kemang biasa anu sok dipelak ti bangsa anjeun. Ieu kemang ti bangsa kuring anu dipelak ku kuring di dieu. Tah kitu lamun anjeun hayang ngarti mah. Ceuk eta makhluk. Nya kuring oge nyaho matak datang ka dieu. Tah ayeuna mah kuring rek menta we atuh ari karek gua siki wae mah anu beureum jeung anu bodas keur nyareatan hungkul ka bangsa kaula nu ayeuna keur geuring. Temal Ki Marsani. Teu nanaon lamun kitu mah. Namun nya anjeun rek ngala ngan wayahna aya syaratna. Ceuk eta makhluk. Naon syaratna teh? Tanya Ki Marsani. Anjeun kudu bisa ngelehkeun heula kaula. Namun anjeun bisa ngelehkeun kaula, pek teh teuing eta kemang bawa. Lajan rek jeung tangkala oge. Tapi lamun anjeun eleh, anjeun kudu daek jadi panalukan kaula. Jeung kudu daek jadi salaki kauna. Kumaha anjeun sanggup? Make jeung kudu gelut sagala rupa tuh. Pirage kembang dua siki, yang lain geura joaleun deui kuring ge. Temal Ki Marsani. Kumaha anjeun eta mah? Lamun daek sok. Lamun teh jugra balik deui anjeun. Ceuk eta makhluk. Ari panonna anu lohkor teh mencrong ka Ki Marsani. Nya teu nanaon ari kitu mah keukeuh wae. Kudu gelut. Sok rek kumaha ayeuna? Cacap Ki Marsani nyarita kitu. Eta makhluk anu katenyona mah siga nu bager. Tuh plesat awakna narajang ka Ki Marsani. Ku jalan rek nembrageun sirahna kana dadana Ki Marsani. Jeleng Ki Marsani loncat ka luhur. Kaluhuran kana sirah manehna anu keur nyurug ka hareup. Bari ngacecekeun dampas ku katuhuna kana sirahna eta makhluk anu keur ngalayang bari nangkuban. Yeuk cedak soloyong. Eta makhluk teh nyelorot ka handap. Celegedeg. Geus nangtung deui bari jeung mencrong ka Ki Marsani. Nu harita karek nincak sukuna kana lemah. Kilek Ki Marsani malikeun awakna ka tukang. Jeung hareup ka makhluk anu siga kunti teh. Pelesat eta makhluk geus ngapelesat deui rek nyekek ka Ki Marsani. Atuh ramo dampal leungeunna anu rangoas. Kuku-kukuna teh mending geus rangah. Yeuk lep Ki Marsani ngalepkeun sirahna tuluy malik deui ka tukang. Ari eta makhluk barang panarajangna ngeplos, manehna malik ka Ki Marsani. Ngalayang ka luhur. Tuluy notog ka handap. Bari jeung kadua leungeunna geus rangah rek nyekek deui ka Ki Marsani. Jeleng Ki Marsani loncat ka katuhu bari ngacengut kana buuk kunti anu keur notog ka handap. Kep buuk kunti kacekal ku Ki Marsani. Tuluy dicengut ka tukang. Geus kitu, yeuk dampal leungeun katuhuna Ki Marsani ngacelebet kana puguh ceuli katuhuna kunti anu keur nukangan ka manehna. Yeuk celebet goak. Eta kunti teh ngagoak bari jeung nyebut ampun ka Ki Marsani. Dina naon ari geus ampun mah ku kuring rek dilepaskeun deui. Temal Ki Marsani bari jeung ngalepaskeun buuk kunti anu keur dicepeng ku leungeun kencana. Tapi ayeuna kuring rek menta we dua siki wae mah nya.
keur piubareun kembang teh ceuk Aki Marsani bari metik kembang dua siki, kembang ros beureum jeung kembang ros bodas. Sanggeus menang metik tuluy diasupkeun kana pesak pangsina. Nuhun nya, ayeuna kuring rek balik deui, ceuk Aki Marsani. Bari ngaleos ninggalkeun Kunti anu keur mencrong ka manehna. Bray kaayaan di jero leuweung nu tadina poek teh ayeuna mah geus caang deui balik ka bihara-biharina. Sora manuk recet di sarada. Patembalan jeung pada baturna. Dipirig ku hilirna angin anu sing saleor dina sela-sela tatangkalan. Aki Marsani manehna tuluy leumpang di jero leuweung rek ngajugjug deui ka imahna anu aya di lemur Cimenyan. Teka catur lilana di jalan baya jada wanci sariak rayung Aki Marsani geus anjog deui ka buruan imahna. Malah mah pada ngabageakeun ku sarea ka Aki Marsani anu keur narungguan di buruan. Sanggeus dibageakeun bus Aki Marsani asup ka jero imah gek sila dina palupuh atuh nu sejenna oge sarua naluturkeun tuluy ku kek sarila dina palupuh. Song si Ubed ngasongkeun heula cai ka Aki Marsani. Gap ku Aki Marsani ditampanan tuluy ngaregot heula cai. Sanggeus sadali lapok Aki Marsani kadenge nyarita. Nah kaina gieu cik Aki minta cai kana wadah, cek Aki Marsani. Jung si Ubed hidang nangtung tuluy ngaleos ka pawon. Geus kitu manehna nyuk heula cai tina gentong diparinkeun kana wadah nu rek dicieun ubar ku Aki Marsani. Teu lila si Ubed geus balik deui bari ngasongkeun wadah anu geus dieusi ku cai. Ieu Ki, kumaha sakieu cekap? Teh mah si Ubed bari ngasongkeun wadah anu geus dieusi ku cai ka Aki Marsani. Geus we meuyeun sakieu mah ya. Ke heula Ki ayeuna mere ganggon heula sakedeung. Teh mah Aki Marsani bari cangkat tina diukna. Kituna teh bari mawa wadah anu geus dieusi ku cai. Sanggeus aya di jero ngona Aki Marsani sila dina palupuh. Tuluy ngaluarkeun kembang ros tina pesak bajuna. Geus kitu eta kembang ros beureum jeung kembang ros bodas teh dianclomkeun kana cai. Tuluy Aki Marsani mepet pancatria anu opat rapsina kapsina ku tunggal amateni panca indra nutupi babahan nawa sasanga sirna rasana menekung kanu agung nu jasmedi kanu kawasa bari jeung mapatkeun sakabeh campe pamake manehna. Sangkan dibere jalan keur ngubaran deui gani anu keur butuh pitulung ti dirina. Sanggeus dirasa cukup Aki Marsani kaluar deui ti enggona gek tiuk dihareupeun gani anu keur ngagoler. Geus kitu beungeut gani diusap jeung ditiup ku Aki Marsani. Aneh dadak sakala panon gani jol beunta duanana kawasna wae geus baralik deui lembutanana gani teh kana awakna. Ucap kiceup nenjoana langit imah panona. Atuh anu area di dinya kabeh ge mending ngarasa atoh barang nenyo gani geus eling deui teh. Geus eling ayeuna mah geuningan jaluk. Geus syukur we tangke ge cai. Inumkeun ka ieu budaknya Ki Soma. Ceuk Aki Marsani nyarita ka Bah Soma. Muhun, mangga Ki. Atur nuhun pisan pun anak ayeuna mah tos tiasa beunta deui geuningan. Walar Bah Soma. Nya, da ieu sakabeh ti tanda ningkah hayang aranyeun geus diijabah ku mandena. Anu salawasna ngabogaan sifat ulas jeung asih. Sing buru jag-jag deui we geus kieu mah. Teh mal Aki Marsani. Muhun Aki, sing cereh-cereh damang deui we ieu pun anak teh. Saur Bah Soma. Nya, alhamdulillah geuningan Ki.
Ye budak teh tos sadar deui, jadi tos teu harewang teuing nempuna oge ari tos kieu mah. Nuhun Ki, ceuk Ki Sarkowi, ulah nganuhunkeun Ki Sarkowi. Anu mah kawasa we nganuhunkeun mah. Sabab da ari Aki mah teu bisa nanaon. Ngander mah ngajalanan hunggul. Ceuk Aki Marsani bajeng teu weleh kahehe we manehna mah. Istuning hiji sepuh anu geus kasipuh ku elmu. Patri ku pangartina. Hiji jalma anu tara agul ku payung butut. Hiji kolot anu salawasna handap asor ka sasama. Jeung hiji jalma anu henteu nyerikeun jan aing teh geus sugih ku pangarti. Luhung ku elmu jemar ku panalar. Aki Marsani mah biasa-biasa we jalmana teh. Henteu umaing. Omo kanuju mago mah jauh pisan keur manehna mah. Istuning salawasna ngajenan boh kanu kieu pon kitu deui kanu kitu teh. Matak loba anu raresepeun ka Aki Marsani mah. Sajabana ti berehan teh ka batur. Sok rajeun Aki Marsani oge. Ari keur sakalieun mah sok bisa dipentaan tulung ku warga Cimenyan anu aya di lemburna. Nu rajeun lamun sakalieun sok butuh ku pitulung ti manehna. Kaayaan harita di jero lembur Cimenyan wanci geus asup ka burit. Solat turais anu caricing dina saluhureun tatangkalan impitik gandeng di sarada patembalan jeung pada baturna. Cahaya layung katenyo hibar ti tebeh kulon papaesan endahna langit anu aya di eta lembur. Pangeusi lembur anu araya di lembur Cimenyan katenyo loba nu geus arimit ka pancuran. Tayona wae rek ngadon marani meureunan sanggeus baralik ti kebon jeung sawahna sewang-sewangan. Budak laleutik katenyo karalumpatan di buruan. Silih udag jeung pada baturna. Bade jeung hareureuy sempal guyon gogonyakan. Silih tebak jeung silih toel jeung pada baturna. Bangun anu barungah we narenyona teh. Di jauhna katenyo aya anu keur narungtun muning bade ngakiringkeun meri. Urek dirampihkeun deui kana kandangna. Reup wanci mimiti poek. Kaayaan sabudeureun jadi kabelegog poek. Tayona wae mangsa beurang geus kasilih ku wanci peuting. Sora jangkrik nu area di satu kangen jeung pipireun imah mimiti ngikrik. Sora gang reang di sarada siga nu keur ngabarageakeun kana datangna wanci peuting. Cegug sakapeung sok kadenge sora anjing anu aya di jero lembur. Menising jaregug sorana. Aweuhan ka jero lembur. Jalma nu araya di lembur Cimenyan kabeh ge geus ngarampih ka imahna. Rek ngadon rareureuh jeung nu jadi kulawargana. Sanggeus nyarumponan pancena di mangsa beurang. Kocapkeun deui ayeuna kaayaan di jero imahna Ki Marsani baya. Gani nu ayeuna mah geus mimiti eling deui. Katenyo keur ngalempreh dina luhureun palupuh di kemitan kuno area di dinya. Ngan ari ayeuna mah kaayaanana teh henteu matak ngarewangkeun teuing siga nu geus-geus. Gani ayeuna mah geus bisa di inuman ubar anu meunangieun Aki Marsani. Cohagna anu area di dinya kabeh ngarasa atoh ku ayana parobahan. Ti Gani sarupa kitu teh. Poe ka poena teh kasehatan Gani mimiti pulih deui. Malah mah geus bisa diajak nyarita sagala rupa. Ku ayeuna-keun mah jeung geus apal ka hiji-hijina jalma anu araya di dinya. Atuh Baso mah salaku bapakna Gani anjeunna kacida ngarasa atohna nempo Gani kitu teh. Pon kitu deui Gani
manehna oge ngarasa ato sabab bisa dipanggihkeun deui jeung anu jadi bapakna. Anu salila ieu teu panggih jeung dirina. Malah mah boh gani pohon kitu dibahso mah. Geus leutik harapan duanana oge. Teu nyangka maranehna duaan bisa diparanggihkeun deui di imahna Aki Marsani. Dina hiji peuting baraya kira wanci sareuh budak di jero imahna Aki Marsani katenya keur ngariung. Barejeng sing pelanyun udud bako daun kaung. Beli sing serabung kaluar tina bibir jeung irungna. Barejeng nyaruput cai kopi kituna teh anu meunang ninyuh si Ubed. Teu lila pok Sarko Sarkowi kadenge nyarita ka Aki Marsani. Punten Ki, sim kuring teh bade aya anu ditaroskeun ieu teh ka Aki. Ceuk Ki Sarkowi barejeng mancrong ka Aki Marsani. Pega aya anu ditanyakeun naon Ki Sarkowi? Teh mah Aki Marsani barejeng balik nanya ka Ki Sarkowi. Kieu Ki, abdi teh bade naraoskeun perkawis Jang Suhe. Dupi ari ayeuna nah kumaha kayaanana teh. Jang Suhe margi duwikeun kadenget kiwari geuningan. Teu acan aya mulang deui ka dieu Ki. Janten hariwang ari keur kuring mah. Tanya Ki Sarkowi ka Aki Marsani. Nya Ki kitu nya ari kamana nama. Eta budak teh. Tapikeun we dangke oge tangtuna bakal panggih deui jeung ngaranjeun. Ari geus waktuna mah. Teh mah Aki Marsani barejeng ngenyot ududna. Kitu nya Ki. Nya mudah-mudahan mah Jang Suhe teh sing bubur uwih deui ka dieu. Tah ayeuna nah kedah kumaha yeuh. Pikeun mayunan musuh-musuh abdi sareng anu sanesna teh Ki. Anu sakitu ageng kakiatanana geuningan. Da meurentang tos hiji mangsa mah eta musuh abdi teh. Jeung pada batur-batur anu sejena milarian ka abdi sadayana. Tah pamugi we aya pituduh ti Aki. Da kedah kumaha kanggo mayunan haranjeunana teh Ki? Ceuk Ki Sarkowi nanya deui ka Aki Marsani. Sabab manehna ngarasa hariwang ku musuhna. Anu tangtu cenah dina hiji mangsa mah bakal neneangan ka manehna jeung pada baturna. Ari jeung Agi mah jeung anu katenyok wagi kieu ge. Dina awakna saurang jalma anu geus jadi musuh aranjeun teh. Aya nu ngancik tilu prajurit siluman anu asalna ti Karajaan Banyu Sagara anu diutus ku rajana. Pikeun neangan Sukmawi Sesa jeung keris pusakana. Anu salila ieu dipikahayang ku rajana anu aya di Karajaan Banyu Sagara. Ngan kusabab di nagarana mah geus teu kapanggih eta Sukmawi Sesa teh. Ku antukna maranehna nareanganana teh di urang jalam manusia. Ku cara nyurup manjing meraga sukma kana awakna hiji jalma anu ayeuna keur jadi musuh aranjeun. Tah eta jalma nu kancikan ku bangsa siluman teh teu gampang keur dielehkeunana. Ieu wati kudu ku Sukmawi Sesa nu ayeuna keur tatapa di Gunung Sunda. Tah kitu Ki Sarkowi. Teh mah Aki Marsani atuh kabeh anu aya di dinya mending ngarenyag barang ngadenge caritaan ti Aki Marsani sarupa kitu teh. Rutan teh kitu nya Ki. Kedah kumaha mayunanana lamun tos kieu atuh. Ceuk Ki Sarkowi. Nya ayeuna mah tungguan we heula. Sukmawi Sesa anu keur tatapa di Gunung Sunda. Tangke lamun geus waktuna Aki bakal ngahudangkeun ka manehna. Ceuk Aki Marsani barejeng ngaregot heula cikopina. Kitu Ki. Mohon ngiringan we atuh. Ari abdi mah kumaha saena Aki wae. Sim kuring sareng nu sanesna mah panginten Ki. Teh mah Ki Sarkowi
Barijeng mencong kagani anu keur diuk di sagigireunana Basoma. Bara Sunda mung sakieu heula hancagarapan dongeng tiembang dina cariyos Totopong Demit bagian anu ka-26. Bagian anu ka-27 na insyaallah kumang dilajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mangga nuhunkeun kana sagala rupi perhatosanana nyungkeun ngapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeun dongengna. Mang saja pamit kasadayana wilujeng kantun permios.